juju Bapak Dadang Jakarta deui haturan abdi nepangkeun Bapak Dadang Jakarta deui haturan anu bager akina juju anu manang Bapak Dadang Jakarta deui akina juju anu bager abdi teh sono panyempai Bapak Dadang akina juju anu bager pasini kosong sinang akina juju Bapak Dadang Jakarta haturan anu bager Bapak Dadang Jakarta deui Bapak Haji Sakam Jakarta anu bager Bapak Dadang diserangan Bapak Haji Sakam Jakarta ayu abdi nepangkeun Bapak Haji Sakam Jakarta Bapak Dadang Jakarta mana-mana sayang Bapak Haji Sakam Jakarta anu bager Bapak Haji Dadang Jakarta anu mana Bapak Dadang Jakarta haturan ka payung deui Bapak Dadang Jakarta deui Bapak Dadang Jakarta anu mana Bapak Dadang Jakarta deui haturan kapayun abdi sono pangsono kapihatur diaturkeun ku Teh Nia Kusniawati alias si Jamparing teh breng pata pangsono sok Pak Guru Atang mana kapayun obat edas salayo
ngeri ngaturakeun ngahaturakeun ieu lagu tepang sono patapang diwangi ieu apa guru atang pamangku hajat anu bageus patapang diwangi-wangi-wangi Pak Guru atang pamangku hajat lah iya haturana kau kapangarsa Pak Guru atang pamangku hajat anu mana kapayun-payun hoyo diserangan aku Bapak Danu Agustiana anu bageut abdi napaangakeun apa Danu Agustiana anu mana kapayun ngahaturakeun tapasana apa Guru atang tawaleh diajeng ngahaturakeun abdi nu sono nyanggakeun silaturahmi apa Guru atang pamangku hajat kapayuan abdi napangakeun Saloyong barandang di Majalaya hoyong diserangan aku Bapak Ayim anu bageut saparos dikapasarakeun apa Guru atang pamangku hajat rombongan sabdakeun cana teu tiasa nyoga makeun apa Guru atang diserangan Bapak Ayim anu mana teu tiasa nyoga makeun apa Guru atang deui disarangan apa Ayim pamangku hajat anu mana apa Guru atang disarangan apa Ayim pamangku hajat deui goyah mana sayang apa Guru atang pamangku hajat Pak Guru atang pamangku hajat deui haturan wilujeng tepang deui apa Guru atang pamangku hajat deui anu bager diserangan Bapak Ayim pamangku hajat anu mana sok kapayun apa Guru atang pamangku hajat deui diserangan Bapak Ayim pamangku hajat anu bager deui Bapak Ayim pamangku hajat apa Guru atang deui sayang iya apa Guru Ayim deui apa Ayim pamangku hajat apa atang pamangku hajat anu bager apa Ayim pamangku hajat deui apa Guru atang pamangku hajat deui sayang Allah bro weh lah apa Ayim pamangku hajat diserangan Bapak Guru atang deui Pak Guru atang deui apa Ayim pamangku hajat deui diserangan Abah Carta mana sayang Abah Carta sesepuh anu bagara deui apa Guru atang pamangku hajat diserangan apa Ayim pamangku hajat Abah Carta sesepuh anu gaduh damel deui kapayun apa Ayim pamangku hajat deui lah iya diserangan Bapak Carta anu bager Bapak Carta sesepuhna anu hajat deui sayang apa Ayim pamangku hajat apa Carta sesepuh anu bager abdi nu sono apa Carta deui anu bager deui sayang Bapak hajat haturan kumaha damang Bapak hajat anu bager Ibu hajat abdi mah pangesto diri Bapak hajat deui sayang Bapak hajat deui anu mana Bapak hajat deui anu bagara deui wani ngagalih lungsur manah abdi nepangkeun Bapak hajat kumaha damang Bapak hajat deui haturan wilujeng tepang deui
Bapak hajat dana bagara deui tina pagelaran wayang tina pagelaran wayang Bapak hajat dana bagara salamat tepang aku halang tawis tina tinu agang Bapak hajat deui Bapak hajat deui Bapak hajat deui tos lamihan tepat-tepang ayeuna patapang deui Bapak Agus anu bagel anu mana anu sayang anu mana Bapak Danu Agustian mana sayang Bapak Danu Agustian anu bagel kunaon ngahulang wae Bapak Danu Agustian anu mana Bapak Danu bayar laguna Bapak Danu Agustiana deui olah tiwut-tiwut deui geuningan Bapak Danu Agustiana deui anu bager deui rek bonteng baleku wae Bapak Dadang deui anu bager olah kitu-kitu teuing rok yoreng baretok wae urang lamaran balageung rek kuring baretok wae Ya lompatan prawira suta bonglot kadia juringran lompatan prawira suta bonglot kala juringran lagia dendira ngalaga Gatot Gacaya di sapayunin astra jinga dawala gareng minangka pendukungna Gatot Gaca dina ngayakeun kagiatan Yesaemara parantos 18 dinten teu aya raja anu tiasa ngarebahkeun pangawasa Gatot Gaca lain babat lain taning kitu kayanana munguhing Gatot Gaca tukang gelutil lembu tukang pasiat ibu budak kitu kayanana anu parantos kasipuh ku pangaruh kalayan tos pinuh ku pangarti jemar ku panalar Dendera Gatot Gaca ngandika Pot pawongan kaula anu satya salawasna teu aral kalayan tisuba ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan kaula ka anjeun-anjeun sakabeh astra jinga dawala garing agan tong nyarios kitu kami abdi masuk rada isin abdi tampi raos aya dina wadas ngabdi mah abdi kadunungan penting kapungkur ge abdi mah teu aya nu dipamrih nu penting mah abdi mah seubeuh we beuteung dalos ka manaloskan mah ujung-ujungna mah kitu urang teh neangan pangarah supaya jadi pangaruh teh supaya boga peurah ai peurah teh tina peurih lamun urang peurih bakal boga pangaruh lamun geus boga pangaruh bakal boga pangarah anang geus boga pangarah urang teh deukeut kana pangarih ai deukeut kana pangarih mah bakal seubeuh ka dituna mun abdi teh lah agan hapunten ka agan dina waktos ayeuna ieu teh iraha anggeusna saemara da hate teh emut wae kalembur abdi teh entok pan saha nu marabana tos sababaraha minggu abdi di dieu mohon
biasana isuk-isuk teh abdi teh marab nyacagan sampe masihan tuang abdi teh kasaderek entok aya manehna mah ka entok tuang jeung nyebut saderek ai ka adi suwa-sia wae yah nah ngajedog kumaha aing we tuh nya sok sanaos abdi ge hoyong engal mulih emut wae kalembur mabdi abdi teh gaduh majlis taklim mohon abdi teh pan aya di lembur mah di dieu sok disebut udel sok disebut dawala di ditu mah udel Mustofa abdi teh kumargi abdi teh janten ajengan sok ngawuruk ibu-ibu ayeuna teh aya wartos kitu ibu-ibu teh dina pangaosan anu 200 jalmi teh nurun agan kantun 50 urang deui kamarana eta 150 nyaeta kawitna marempeg majlis taim teh non taklim salin taim mah RT itu majlis taklim teh tina 200 teh kantun 50 urang deui kumargi gara-garana nyaeta ceuk ketuana teh kudu nganggo acuk saragam itu atuh munur nu kapeser acuk saragam tiasa ngawas deui nu teu kapeser mah munur malah pasea cekcok jeung salakina munur eta teh jumlahna teh anu 50 teh ayeuna teh tinggal 15 urang deui cenah wartosna beuki morosot wae nah beuki morosot wae da nyai ngorotana mah kitu tadina teh rempeg-rempeg diajar wudu diajar jampe salat diajar jampe ka sawah diajar jampe dahar jampe sare ayeuna teh tinggal 15 urang deui gara-gara namangan saukur eta cenah pangaosan teh kudu arisan cenah 25.000 ewang saminggu arisan ceuk ketuana teh anu gaduh ngiring deui ka pangaosan anu teu gaduh mah mundur deui wae agan daerah gitu di payun jalmi anu seueur batur masihan ieu henteu ayeuna teh tinggal 5 urang deui agan pangaosan teh tina 200 teh kuat beuki morosot wae da wala tina 200 kan 5 urang deui eta teh kumaha tinggal nu bararudeg we 5 oge nini wungkul nu saurang magawena teh ngan gagaro aka kunaon buduk lain buduk eta pedah make ali nemongkeun ali gagaro teh oh mending mun gede mah alina teh 4 gram menang nyokot dina susuhunan anu dibongkar geuning sok aya emasan dibungkus geuningan ku bandera merah putih tah eta teh dipake sok ngorong unggal poe nemongkeun ali da eta ditelek-telek teh korong jeung ali teh gede keneh korong aka nu bener da wala mantap teh oge buat nepi ka kitu eta majlis taklim nya kitu ta laporan abdi mah lah na gara randeng aing mah lamun jadi awewe mah di kamari aing moal milu kana riungan-riungan kieu alayan lamun jadi awewe teh ha teh bakal senang monyong oh ai kitu nama meureun mun maneh jadi awewe mah heug pasil menang duit imah ge di keramik meureun lah aing mah soal imah di keramik mah sudi teuing kunaon kitu imah kudu di keramik ka hese-hese nyiduh kudu kaluar imah mah mending kawas ge nyiduh tinggal cerot engke ge nyerep manggandingan aing mau lamun hayang kieu teh sok nyieun angka 8 lamun di keramik mah moal bisa sok hayang tengah peuting teh aya nu paeh ngajuru aing mah borangan nya dibungkus isuk-isuk teh aing hudang pangheulana ka sumur siuk ngajingjing wadah regedeg jeung sabun init aing teh sadar-sadar sotenan eta nyeuseum nyampak teh dina pakaian teh loba siki tomatan cek aing teh hari kitu naon nya aing salah ngalungkeun ai sabun dialungkeun ai regedeg dipake nyeuseum ku aing
amit-amit rujit geus tong dituluykeun. Atuh da Aisyah teu kaabeu atuh regedeg dipake wadah sabun. Aing kor pilek. Eta ge kaabeu ku aing pan sabun masuk seungit jeruk kok, ieu mah seungit jengkol. Gusti nu agung. Geus. Tong hareureung. Dina waktu ayeuna siapkeun ka para pamilon anu rek hayang ka indung kaula. Saha-saha hiji-hijina. Aya sabaraha urang deui? Aya panginten nya dawala 2an deui mah 3an. Panginten aya 4an deui mah agan. sok siapkeun ka dieu bener. Tanang muda hanteu ringarang bareng goyang mati-matian jatuh mundur pantramula cingkirkeun musuh nu curang. Tung balangap-balangap hayo panggil naon teh aga heuh eta pamilon duh mangga tuh abdi boga panyakit maruragan jantung ulah sok cepat udah cepat pengumuman kasadayana para pamilon anu mikapalai ka agan arimi ngalangkungan perang saemara nyaeta sareng jago saemara agan anom Gatotkaca mangga dihaturanan majeng kapayun ya. Aya wiagana itu aya sok gerak papag hitung kehormatan ka pamilon anu kada ke-18 kebojiro yang gitu yang Gatotkaca Kaula Gatotkaca anjeun jago saemara ora kapino gawe. hah kaula patandang anu ka-18 ti negara nyaeta Sinawangan. Sinawangan. Astaya Abdi kan pariha. di negara naon Sinawangan. Di Sawangan, Sinawangan budak pendidikan. Galak ieu mah. Ai Sinawangan teh belah mana Pagaden. Coba itu. Yo, ai Sinawangan teh deukeut Pamanukan Bleguk. Nya eta mah beuneunan di deukeut Pamanukan mah lain Sinawangan. Cirebon. Salira teh hoyong ka hayang karimi. Beres. Apal kana syarat saemara apal? Naon di geus lah tong loba omong kau apal kaula. Syarat saemara teh kahiji teu meunang nyolok panon, nyejek angen, nyejek larangan. Nuhun aya apal. Kau gede-gede mawa pakarang, jarum sapotong teu meunang dibawa. Benar. Lamun di mana aya nu paeh teu aya tungtutan. Benar, teu salah pisan. Apal halik. Ieu kupat galak pisan. Dilokeun aing padi. Gatotkaca. Kaula. Aya urang cekas sabuk bilang kaki. Ditotama jeung kaula dirigama toya gamana. Di mana? Sapuncak gunung. Di mana? Toya gamana satengah sagara. Ayo pada lak deni pangawasa kaula sikil. Bayang dayuda bebela pikana negara tanah ludangan teriang berjuang di medan perang jadu mundur pantramula
satria andalan bangsa benteng benteng negara lari rapi tega pati gerang bela lemah cai sangka negeri nawalagri satria kena peratanding silih reret silih banati ngadu ilmu kasaktian nanti ngeket kadiwaan tenang lodang hanteriana satria sami tanding pada wala kasaktian kawas mudia papakiangan siga kuda papasangan satria kena perang tanding yang dayuda bebela pikena negara teneludang anak tering ngarang berjuang di medan perang jadu mundur pantrang mulai satria andalan bangsa benteng benteng negara lari rapi tega pati gerang bela lemah cai sangka negeri nawalagri cadu mundur pantrang ulang ngayonan musuh no curang teneludang anu tering ngarang bebela di medan perang satria andalan bangsa satria kena perang tanding silih reret silih banati ngadu ilmu kasaktian nandingkeun kadijayaan nandingkeun kadijayaan satria anu pinuji tara sombong jeung komaki salawas hati-hati kereng bela lemah cai sangka negeri nawalagri tanda laga indah yuda bebela pikena negara teneludeng hantar ingrang berjuang di medan perang jadu mundur pantrang mulai satria andalan bangsa benteng benteng negara lari rapi tega pati gerang bela lemah cai sangka negeri nawalagri satria anu pinuji tara sombong jeung kumati salawasna hati-hati gerang bela lemah cai sangka negeri nawalagri membelanya bebenaran membela negara kita kang maju tatu niada kang maju tatu gigire jadu mundur pantang mulai karena udang hantering ngerang membela negara kita jadu mundur pantang mulai ngayonan musuh nucurang satria samintan yang silih reret silih banati
ngadu ilmu kasaktian nanti akan kadijayaan nanti akan kadijayaan satria anu pinuji tara sombong jeung kumaki selawas hati-hati karena bela lemah cari sangka negeri nawal negeri alah nah jol ieu ngan keok jeung keok raja mana nu nek meunang atuh jika nama moal belot jalan huni ari miti ka dewek jadi nama euy heeh ai kitu teh mah nu kasep hayang ka nu geulis komo dewek mah nu goreng moal teh nyah nyoh moal diprekeun pisan ku dewek hah lainna naon Jim akang masuk inget ka papatah ustad jadi lamun ke rumah tangga cenah kudu sering ibadah ngalaksanakeun sunnah rasul ai sunnah rasul teh nyaeta sing sering ngabunuh Yahudi anu aya di diri urang ai cara ngabunuh Yahudi teh dina waktu rumah tangga anu can rumah tangga mah teu bisa ngabunuh Yahudi malam Senin 40 Yahudi anu dibunuh ku urang malam Senin salah samarnya salasa teh mun teu salah mah 8 Yahudi. Oh 80. Tah tuluy deui meureun ngawajiban ka pamajikan teh malam Rebo. Ai Rebo teh 700 Yahudi. Malam Kemis. Kemis teh 8 di wae jigan teh. Kitu tah. Sabtu salapan mah. Lamun Jumaah 600 Yahudi. Jadi unggal peuting ngabunuh wae Yahudi. mentak moal eureun-eureun dewek mengabunuh Yahudi. Teu kudu malam Rebo wae balikna beugay ngabunuh Yahudi mah bisa. Tah lamun awewe sok rajin nawaran kan jadi salaki eta teh cenah ganjaran teh sarua jeung umroh ka tanah suci. Kitu ganjaranna teh. Ai munggah haji mah pan mahalnya ongkosna teh puluhan juta. Tah ieu mah teu nepi ka puluhan juta, welasan 17-16 juta bisa umroh. Tah biaya 16 juta teh gede eta duit teh. Tapi ganjaranana saimbang jeung awewe lamun sok nawaran ka salaki. Jadi lamun salaki keur ngadaweung teh teug tawaran. Eta teh ganjaran teh sarua jeung tawaran, bapak-bapak urang umroh yuk gitu. Lamun salaki kebrang-kebring sarung teh kudu ngarti. Da urang itu naon teh dengan kebat, kebut. Eta teh aya kahayang. Hah? Ieu mah kakara umroh teh kudu dipaksa wae ngan hangeuk ke jeung hangeuk. Nyai dipaksa mah lain umroh. Nya meureun maksa wae sia mah teh duit ladangna beut teh tara dibikeun ka pamajikan cim. Nya meureun pamajikan teh hangeuk. Sok tawaran salaki teh. Akang bilih bade umroh mah sok. Itu. Da eta teh ganjaran teh sarua jeung umroh. Nah aing kalah ngajetakeun umroh ieu ieu patih raja itu. Bejan rek dihareup rek di tukang umrohna. Umroh mah bebas. Aya ke cicing syah ngagoda we aing sia bade dogo aing. Aya kebijakan ti panitia di bilangan ti hiji nepi ka 3 lamun nangtung deui tandana aya kasempetan bisa ngalawan deui jago saemara. Hiji lilir ieu teh kaula teh linglung mana kaler mana kidul. Aduh, Braja Musti Sakti Mantra Guna
asar ruhak batok nempel kana kulit panas karasana tubuh. Kadangnya teh kusling Braja musti teh lir ibarat ruhak nempel kana kulit panas karasana hohat. Aduh, ieu teh aneh nu diteungel pipi katuhu tapi anu perih beuteung ya Allah. Nah itu mana kaler kidul mana kidul kulon mana kulon bawaeun mana bawaeun wah geus aya sakarung salahna nanyakeun bawaeun goblok teh apaan tadi teh ngaruat oyok gantungan cicing taim sia umroh geus ngeusan umroh mah sia umroh mah geus ngeusan ieu mah ngalalakon ayeuna mah tadi gantungan mah geus beak kabeh diperenan ku dalang ruat kumplit dimimiti parabot nyangu nepikeun tihid nepi ka asupan kumplit kunaon atuh sia datangna peuting hiji dua tilu berarti aya keneh perlawanan geus balik tong maksa aduh barudak anas putih teh dibeulem anas putih teh dibeulem pinang teri teh dibeli anas nu heubeul dipiceun buat munaya putih ngora mah munaya putih mah jeung pinang teri wah kaulah marek balik dewe kanu kolot moal menangkeun anu ngora arimi jeung kaulah marek umroh cek anjeun tadi ampun ding ya bejakeun ka para raja geus eueuh waktu koroyok ya koroyok teh kitu we dah kaulah cipot koroyok teh kaulah para raja-raja muncul di sinawungan ti magada cen Anaming Saudi Arabia Sibda sama kami ada sasunkun sama tumtu iba suku suto dodo lima wajid wasanin gua mawisin tatinatat biar malu na indahu kosabatat ranginang opak ranginang ayah ai maneh urang Arab yes urang Arab yes lamun maneh ti Arab naon bahasa Arabna urang teh teh nanyak wae nanyak pe ka gunung rek hayang ka Pringgandani teh nagara Pringgandani teh di gunung ayeuna teh tah teu eureun nanyak mun ceuk bahasa Arabna naon lama tak mudun oh benernya tapi tak urang di luhur gunung teh aya walungan di walungan teh aya awewe keur mararani sabab sumurna sararaat keur ngupiek mandi eta awewe teh bubulucun naon ceuk bahasa Arabna bubulucun wa askumununa oh gitu munu
Ari kitu awewe munu sia teh. Bakeroh. Anna wasahlan. Dahlan. Ari di Arab aya manuk. Loba. Ai bahasa manuk itu. Alap. Bahasa Arab betina. Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Ilas, Al-Qalam, al. Jadi manuk teh Alap. ai mobil bus alinda. Lamun urang sare make samak Al ketip, lamun urang hayang sakoteng al puket, nya lamun urang meuli sakoteng na teu boga duit al awah heuleuh beuh. waluhu Wala cacagu dicacag, wal gulalu digulaan wal godogu digodog wal kolak dikolak waluh cai. Ai di Arab aya onta. aya. Naon bedana si onta jeung sampeu? Ai onta jeung daun sampeu mah ai onta mah di Arab Saudi. Ayana teh ai daun sampeu di Arab Saudi. Teu hayang seuri ai. Sing takwa nyembah ka Allah, sing hormat ka Rasul, heman ka indung bapaknya anak kasasama. Manusia munyung mah ulah ka gunung, muja ulah ka sagara, gerapun yung indung bapak indung mah tumul rahayu. Hambawi ya mismis wa arosatiyaid wa paroya jadid inasi ajid waropal wilid ilayam dan alaikum salam hambawi ya mismis Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Nukian disebut haji gejul. Ai lain waktuna ceceleuweungan takbiran ai waktuna kalah kagapleh siapa. Kabatur mah kudu jariah, kudu zakat, kudu kurban. Batur nu kurban sia jadi panitia gegedena tas sia daging. Ngageletrek we kuat 2 minggu angeun tulang teu beak-beak. Atuh da nu miskin bagian kekerewedna panitia mah panglobana. Ngeuretan daging teh diuk sugan aing dina jejengkok, dina daging didiukan. Canu ditiir. Allah, gandeng sia. Akbar Allah. Kamana teh tuluy maju ka Lebak. Ayo agan itu para raja-raja di Sinawungan rek ngoroyok agan. Mundur. Kutsisit sabadarat, sapirarai siang wangit, sapirarai siang wangit.
segenap lapisan para penduduk masyarakat di negara mboknya kumpul kabeh anu di bawah naungan pimpinan akang ngenalkeun A Toto tukang nyetel gamelan A Toto bilihna bade nyetel gamelan salira kagungan gamelan silung canak A Toto tahu beres dijual teh gamelan teh kumpul rampak tandang pangwangunan nyata dina kakiatan sorangan hasil bumi jeung produksi ayam rampak ronjatkeun hasil negeri orang subur makmur gemah ripah lohigam murah sandang murah pangan ngan tinggal daek ngolah rampak tandang pangwangun paatan kapayun nyata dina kakiatan sorangan hasil bumi jeung produksi rampak ronjatkeun hasil negeri urang subur makmur gemah ripah loh dinawi rasandang murah pangan ngan tinggal daek ngolahna eta sae eta teh rumpaka teh ya ngeunaheun teh ceuk sia ngeunaheun ngeunaheun eta rumpaka teh ceuk aing ge henteu hade rumpakana eta yuk batur rame-rame hayu orang suka bunga galumbira gotong royong sauyuna gotong royong digarawe babarengan ulah sok loba catur sok komo lamun bari ngomongkeun batur hilangkeun pangangguran ayo orang ngatingkatkeun pangwangunan hei pangwangunan hei pangwangunan hei ya doakeun akang tanggal 8 bulan 8 naon bade majeng teh nyalon 8 bulan 8 mah geus kaliwat atuh tanggal 8 bulan 10 meureun heueuh kumaha tah majeng akang kapakalangan jadi urutan nomor katilu oh calon di teh meureunan calon lamun milih dewek ketina waktuna insyaallah bakal dipanggieunkeun jembatan anu kacida panjang teh bener jika namanya mah pamimpin teh ih sing sadar dulur rek nyieun jembatan kumaha da di lembur uing mah eueuh walungan ai jembatan teh kudu aya solokanana eueuh solokan eueuh walungan rek nyieun jembatan ti mana bener teu boga walungan bener lamun bener teu boga walungan insyaallah lamun uing kapilih bakal dipanggieunkeun jeung walungan-walunganan oh bae eta kira-kira kapan teh ku hayang-hayang dipilih eta denya tanggal 8 anu gambarna ceker hayam teh geuning ngalengser wae ya calon ngalengser wae na beujeng galurah buat teu nyaho pamilihan ngadelu ke kompanyo pamilihan anak geus kamari rek menang di mana atuh lah jelema ngamere rokok ge tara yo batur mah aya soten menang tuh jika palurah tuh dijagrakeun rokok teh lain dia mah nyokot rokok teh cep juga nyambut keris eta pilih di mana tuh palurah mah nyawer ka sinden duit 5.000 barak di udag-udag ka sinden yo mah hayang jadi lurah sama duit lagu ge di tampanan pokoknya nama nomor 3 kade heuh lah aing dipilih da teh diheuhkeun mah moal ngeusan-ngeusan meureun panjang lalakuna saya teh
Kumpul kabeh kumpul sabab ayeuna teh arimi teh eueuh salakina. Apaan aya laguna kieu ye? Tolelang manuk bokno lalakina. Toilan yu urang toilan beungpeung eueuh salakina. Bereslah. Putri Ayu emut ngagelenyu Kakrama longo timpuh istu lucu Tatakrama wano jasatia masalah jenna kasa sama ramah tamah tur satia istrina Lendra luhur wibawana eta jadi kembang nagara pipi cinta balarea Putri Ayu nuka masur das komara ulah rek luntur komara ulah rek luntur juraga itu ai nemang mah Putri Ayu lain mana make bendo kawas dalang iwing dalang wing teh kieu-kieu ngaruat dalang sidun dalang sidun teh ieu sok make lagama nari ngadalang wah loba lagama turutanin urang mah loba rek lagam dalang Dede Amung di Bandung bisa rek lagam dalang Sano memang eta guru uing baheula masuk ditangap ku urang dieu dalang Sano eta teh guru uing bapak uing oh bisa laga oh atuh nya piraku anak tuh bisa nurutan kolot ih marukan kumai dalang Asep bisa ada loba kaset narek nurutan mah ngan uing mah mung tara turut ngadalang teh ala sorangan wae sababna lamun tara turut ka batur teh hese payuna uing mah mending mandiri tapi nurutan mah bisa ai dalang bisa dalang Cecep oge sok Cecep Supriyadi kumaha Widana tinin nalan nurwena candra saya prangayudaga sritin non ring apa sewakan busana yo mane kawarna ya Allah geus alus itu dalang Cecep coba murwa dalang Cecep kumah bisa kiluan sangkar rekan repata tamannya rehnya yo balikan cana sopak pawani mutialan tali karung lain karung karo karung buah kudu di talian nah itu di talian mah di cokotan Panayagan ya maka mana karo eta make dalang Cecep mahal meureun panggilan ya ngaran-ngaran ngadalang di Subang untung aya nu mayar 5 juta oge murah wae di Subang ye lamun uing ngadalang ayana di Bandung kawas kieu geus payu 20 juta di Subang mah murah wae nu hajatna teh dulur ieu teh panggilan 5 juta teh tipis samingun teh geus cicing we di nu hajat milu nampolan sulu milu meuleman opak heula Pak Haji Acip teh imahna can dicet heula ku uing panggilan sakitu teh
Uing teh sugan jeung sugan tong lagam dalang cecep wae sugan make dalang sano kieu ye. Sok dalang. Bang sungsang dinang kunang kota Kurawiswa. Tah eta teh lagu sungsang moal aya nu bisaeun batur mah. Aya alokan cek alokna teh kieu. Sumangga urang ngawitan acarios pawayangan kidalang bade ngawitan dina lagu sungsang bentra heuh kumaha aing mah lah alokna teh tunggal katung piraku aya dalang alokna kitu mahal boro-boro mahal malahan 3 juta satengah tina 5 juta teh turun kitu oge kudu mawa tukang rias kudu mawa kamera eta teh harga sakitu teh kudu mawa nu jaga parasmanan aing bingung nu gelo we ku aing dibawa didangdanan make sampo da ini jelema bener mah minta bayaran nyokot nu gelo we ku aing sampoan lapur ya mah euy lagam dalang sanu teh kalah payu 3 juta 3 juta satengah bayangkeun ai make dalang Asep tah lagam dalang Asep ya dengekeun yu aya Arjuna dibalangkeun ku buta laceng Raden Arjuna dipun balang tiba maring lemah ngorejat cangirtan lan pekang lumiar perang we cenaya lan pekang perang wijenar ya perang wijenar benira durung kasoran yuda ya durung kasoran yuda gedang den gas alus lainna naon bisi ngabura bae ka dituna sia mah ngadalang teh sok tara bisa nurunkeun sok saban kuyaeun payu lagam eta membeureun naik payu 8 juta 2 juta marukana 2 juta teh mawa panggung mawa desa wah pokona mah sagala dibawa mawa nu ngejo lapur atuh lamun kieu mah moal ningkat eta teh naon masalahna masa eutik moal dibejakeun masalahna aing teh aingnya nu geus sayang panggilan murah wae bingung bagi-bagi nu beja-beja atuh da itu nanti proporsional aing mah cita-cita ngadalang teh teu kudu beungan aing masal nyandung lah batur mah cita-cita teh hayang mau ngahaji sia nyontohan teu bener ya ai dalang teh mes media corong pemerintah non formal tanpa digaji ku pemerintah tapi eusina mah pejuang marukanana Tri Semara Bakti dalang teh juru didik juru hibur jeung juru penerangan mere contoh sia mah ngadalang dengan pasang unyeng we ulah dibeja-beja eta mah kabeuki coba lagam dalang dede dina lagu sungsang coba sok Bang sungsang dinang kunanggot poho lain gitu eta mah bendra sungsang Bang sungsang dinang kunanggot Kurawiswa salah iya Bang sungsang dinang kunanggot Kurawiswa sia ge salah lain poho deui kumaha sih Bang sungsang dinang kunanggot Kurawiswa benra eta mah sungsang mah lain gitu
Kembang sungsang dinang kunang utak kurawi swaya sumangga urang ngawitan cariyos pawayangan kidalang bade ngawitan dina lagu sungsang sok tulikeun Adam bapu Hawa siskang danur wiri urang sasarengan majengkeun seni kagung nur saya lanusari Nurjati Adam Hawa siskang ngedang ngabetem-betem oge 1,5 juta panggilannya teh kalau begitu pihak yuk 1,5 juta teh sponsor nyokot 1 juta ludes ya kedai dan gamelan teh nyewa ka Abah Nurmi lah aing can meunang son ya kumaha nek galuran gampang son mah kawanang 400 teh jeung mobil geus gandeng siap ayeuna urang rek perang jeung jago anu ngaran Gatot Kaca lain babad lain macul lain babad lain tanding sarua jeung piit ngeuneup-ngeuneup pasir jog-jog awewena ngalawan buah loa pacikrak ngelawan indung terek pacikrak nyamoal menang atuh ngelawan indung terek alus barisna bakal arus perang siap tinggi siap duk rencang sangu rencang sang lencang kanan maksud teh lencang kanan duk beres dengan kanan salah ai kanan iya kanan ai mah kiri kudu bisa tuh ilmu ai ilmu perang teh mole molohi ai mole molohi teh sancan perang eukeur perang geus perang perhitungkeun sistemna siapa diba eta ngatur strategi ai siapa diba teh siapa di mana bagaimana itu atuh tanya kanan ya tanya kanan ya kiri siap siap blok hancang konon blok salah jurik salah kanan mah iya ya kanan ya kiri nah ya kiri coba bapak pimpinan ngalih calikna mayun kaditu kudu dicontohan wae alabatan budak teke TK iya ulah degang degung teh aing teh komandan ulah coban degang degung moal dibayar sak wae iya ai siap gerak cek komandan teh minangkana lencang kanan kado iya kanan gitu coba bapak pimpinan tingali ka tukang eta panangan teh sami sareng abdi sami naon sia iho soli pimpinan oge da sok salah soli ayo urang ngoroyok Gatot Kaca ke arimina sapa bodoh sapa pinter sahanu bodoh sahanu pinter eta anu pinter bagianana eta anu bodoh ho kitu we hade sok ngadalang boga baju saragam teh puguh teh boga dipangbelikeun asal akang pilih nomor 3 ulah hilang nomor 3 keun soal saragam mah dipangbelikeun sok aya geuning di kantor bersama anu loak dipangbelikeun
tarom pikir seragam nu penting mah seragam sarua nya meulina ulah ti beurang kudu ti peuting sabab bisi kanyahoan gorengna jeung ai meuli ti peuting mah urang teu kudu mayar tinggal lumpat dudang dading dadu wow. Dudang dading dadu wow. sing aing nurutan dalang awan Bandung sapanggung beak di sinden neng karunya teh teh loba teh ngadalang ye lagu teu kakintunkeun ye ai tanggal 32 kosong teh neng asupkeun uwa rek ngaruat tanggal 2 kade ulah hilap tanggal 2 awas ulah aya nu robah ulah aya nu ka mana-mana kudu tanggung jawab sabab lamun teu tanggung jawab sarua jeung hartina urang teh saeutik demi saeutik bakal mawa enyeuh nangkep ulah robah dedet kudu jadi kokolot maneh det ai di telepon teh tengah poe teh ulah hayang di imah det kudu di panggung aja udagan mangsarek datang nagara ilang gumilang ngarti komara nagri pangarti wibawa mukti sok sindenan harupana tina mubagja laharaja rahayu bangasa ngajawab tuntunan zaman dasarana ku pendidikan wajar wajib belajar wajar pendidikan 8 tahun wajar wajib belajar ayo orang laksanakeun eta teh lagu wajar wajib belajar pendidikan 8 tahun sarakolanya hokeun bae bari usaha ge sakola kitu nya neng nya engke lamun akang geus sohor dibawa nabeuh ku akang urang diajar lagu-lagu anu gede bangsa lagu lain kuntul biru dina wayang mah teu cocok kuntul biru mah lagu anu gede teh nyaeta Peuyeum Bandung buah ngora sok buah ngohor meureun lain buah ngora saprapta nyata Gatot Kaca dikepung bakul buaya mangapku para raja-raja di Sinawangan sadayana teh aya nangapulia puguanan Gatot Kaca malain bantrak-bantrakeun jalma anu memeh mumuluk upamana sadayana bubar katauran aya nu potong tongongna nu ancur sukuna beulah mastakana itu gayana nanunggut nunggut genunggeling panyariosa menangi Gatot Kaca lumpat ka Lurah Semar Badranaya bari ngaragrakeun cai sosa margi emut kana si Brahma Nabi Manu ilang tampak karana leungit tampel lebih duka kumaha nasibna upami maot di mana layona upami jumeneng keneh di mana bungkelekanana gitu emutan Gatot Kaca waktu ayeuna ngudupruk ka Lurah Semar Badranaya wah aduh ayana kuja keur Kanjeng Rama teu aya Ibu Arimi teu aya kaputusanana sapi jodohna tua ayana kujang
ka dieu bawaganana warga seni Padalangan berecon tok jeung atikeun berecon tok jeung atikeun jadi juru penerangan dijual-jual jeung diajinan wayang golek ti pasunadan dipirik ropi gamelan dipasiepi kawiha wiagat ngiringe ngoklokan wa sebar ayana kagan kumaha carana wa mangalingi hayalanan lingi hayana kagan seniman jeung seniwati boga pancen anu pasti ngabantu pamaréntahan jadi juru penerangan mun lepang silidang dosen mun lepang silidang dosen padadang Jakarta sauyuna darabihan gawona saluyung sabilolongan darabihan gawona saluyung sabilolongan benjing mana benjing anu wadah parigi mending mana mending nu belaka diri Ibu upit jari mana Bapak dadang Jakarta kawang tersae sorangan mun orang rajene bada sawarga bagian Mitra pamiarsa masih sasarengan sareng sapara kanca di rombongan Sabda Kencana padubukan anu matu di Kalijati Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang anu dipimpin langsung ku pengersa Ki Dalang Guanjeun Ki Dalang Uju Juanda etang Resna Ki Dalang dina cabak wayang capetang antawacana disonten dugikeun ka ayeuna enjing-enjing reus dina berdip anu kadua haturkeun lalaguan di antawisna ti Pak Haji Sakam aturan wilujeng enjing rupina munut lagu dina laguna Songket Bandung
disangakeun ka Padadang mung lagu anu tiasa kasangakeun ye songket Bandung sami pamunuti apana Acep Super Jos kitu disangakeun kanggo ka apana Dudu Bapak Wakil Atta Ketua Super Jos lamaran Sompreng nyangakeun lagu anu kapunut nyaeta Songket Bandung saringsena Songket Bandung dihaturkeun ka pangarsa kidulur Pak Haji Tintu Silvia Motor ngiring bingah saurna dihaturkeun kanggo ka pangarsa Bapak Abin kali ibu bakal calon kuwu di Jatireja oge teu kakantun ka Bapak Oo Sugandi Bapak Karnoto Bapak punten Ibu Hajah Neneng Ibu Dedeh gitu istri ti pangarsa Bapak Abin teh nyangakeun ka Ibu Untah oge sami wilujeng patepung lawung Pak Amprok galecok dina mana sewang-sewangan nyangakeun lagu anu tipayun Songket Bandung kapihatur wilujeng enjing wilujeng ngadangukeun Ari senja Songket Bandung latar hejong Bapak Haji Sakang Sulam Dewi Sauja kadang dua mimiti tepung Bapak Dadang Jakarta waktu harita nopa arek lang maputus harapan Sindang Songket Bapak Haji Sakang Jakarta anu bager aduh sulam herang apa Haji Sakam Jakarta gereka melang kadadang si maneh
basa tepung Bapak Haji Sakam Jakarta anu bagang aduh asik urang nogo sawang Bapak Haji Sakam Jakarta di Lamkamang lain-lain daun Bapak Haji Sakam Jakarta sangakeun ka urang Cidadap lanca bermadita urang Cidadap aya lain-lain bagja diri bagja dengan dikayan apana Aceh panobage lah digereyan haturan apana Aceh abina pangkeun apana Aceh anu sayang di Batang abdi di Pasu apana Aceh mending kita cios wae apana Aceh lain apana Aceh panobage lain-lain daun awi lencak berem di tawarang apana Aceh anu bageus da di tawarang gapiatur apana Aceh abdi nosono apana Aceh deui apana Aceh deui abdi nosono mangga urang gerak titeh apana Aceh gerak titenan geni jambu jambu naik kuning jambu alas jambu naik kuning apana Aceh ketemu maning apana Aceh la 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 Surabaya berupa-rupa apana Aceh sayang sepulat dengan apana Aceh
jatuh di lumpur deui. Disuruh lupa tidak akan lupa sebentar di waktu tidur. Apa Acep lupa sebentar di waktu tidur. Apa Acep Ari kalapa muda tidak menang. Apa Acep tidak menang tidak abdi teh isin. Apa Acep anu bager dagu salirang abdi sin ku salirang. Apa Acep deui rumaos. Apa Acep abdi janten nu ngora alah. Ari Jalapra Bapak Hajat Sinjang Jalapra Dewi Rama Bapak Hajat Dewi Wiru Dalinang Ari Salampang Abdi Salampang alah. Salampang mah Bapak Hajat abdi Salampang Bapak Hajat sok sieun aya nu boga alah. Bapak Hajat rendah berem eta rendah berem rendah hidup rendah kaya sontangan bagi abang begini lawas bonak kaedanang alah.